Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka manehna mah dibere pangaresep, dibere hate cucub, dibere ka atuh jeung dibere ka sedih, dibere ka gumira tapi oge dibere parasaan anu ngaranna amarah. Tah upami teu lepatna parantos dugi ka dinya. Kumaha telasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun sadayana. Jadi bangsa jin teh kabagi dua. Aya jin anu bilu kana bebeneran. Tapi oge aya jin anu bilu kana kajahatan. Jin anu ngagem Islam mah dibere hate anu hade. Sabab manehna mah geus iman ka pangeran. Atuh sabalikna. Mana bieu teh? Waduh, jajaran ayo. Kilesot ti salamar. Ai sugan teh manu kaluar cariosan ti Mang Barna. Siga oreng Mang Barna ge maca geuning nya. Nya atuh eta Mang macakeun unggul dan nu ngarangna mah Aan Merdeka Permana ieu teh. Pohala mitra. Mana bieu teh? Mana atuh jajaran teh poho deui ya. Keranan urang waegan deui. Jadi aya jin anu bilu kana bebeneran tapi oge aya jin anu bilu kana kajahatan. Jin anu ngagem Islam dibere hate anu hade. Sabab manehna mah geus iman ka pangeran tapi sabalikna aya jin anu kafir anu mau ngagem agama tur anu teu taat ka pangeran. Malah cenah manehna mah tujuanna teh ukur hiji nyaeta ganggu kana katentreman manusia ku bangsa jin anu katarana iblis jeung setan laknatullah. Manusia teh bakal dirorojok hatena supaya ingkar tina bebeneran, supaya ngajauhan pangeran. Bangsa jin teh sagala bisa, ya. Iwan Dharma sagala bisa itu teh. Di antarana bisa mancala putra mancala putri. Niru rupa sasatuan. Bisa ngagunta ganti suara. Kumaha tukang dongeng geuning. Sarangan teh ngacapruk nama. Tapi juga lobaan. Jadi lamun gitu mah. Kade tukang dongeng disamarutkeun sareng jin. Oh, da nya pan itu juga nama ngukut jin tukang dongeng mah. Dalang dan ngukut jin. Tukang dongeng. Marukan ada tu sagawaya itu. Ulah anggap sepele eta teh. Tak gitu. Alah, ieu mah intermezzo mitra kaum dangu uhun. Ulah mitra dangu wae anu gubunjeung teh. Mohon Mang atuh sawaktos-waktos tong kadongeng kedah ngiring gumujeng gitu nya tuang jinis. Malah salian di eta rupa barang malah mah rupa jalma. Maranehna oge sok akuanan. Dah ku eta kepercayaan.
Eyang mah geus teu bae nyangka. Anu nyurup ngaraga sukma ka Nyi Sunia teh sigana mah sabangsa jin kafir. Sabangsa setan atawa iblis anu hayang ngeuneuk-ngeuneuk kayakinan manusia mun sia percaya. Dengekeun. Mun sia percaya dengekeun sia Kevin. Yeuh, roh anu nyurup kana raga badag Nyi Sunia teh nyatana mah rohna Nyi Mas Layang Kingkin. Setan mah bakal atoheun. Da puguh eta nu dipiharep. Saur Eyang Haji Pagerjaya meni panjang lebar nyariosna. Eyang, atuh saupami kitu mah roh anu sok ngenek kana jiwa sim abdi oge. Nyaeta anu ngaku-ngaku Ki Ginggi panginten nyajin setan marakayangan. Panginten papagah-papagahna ulah diturutnya Eyang. Eta mah kumaha cenah papagah-papagahna teh alus atawa goreng? Luyu jeung bebeneran atawa sabalikna? Kumaha eta papagahna? Ari nemutkeun panengetan sim abdi mah asa sae pisan papagah-papagahna teh. Malah sim kuring mah sok dipiwarang iatna. Sabab cenah anu ngancik dina raga Nyi Sunia teh salawasna bakal ngaganggu ka manungsa, bakal ngoyag-ngoyag rasa kamanusiaan. Lamun bisa mah cenah kudu dilawan. Gitu cenah Eyang. Ceuk sanaya. Saenggeus ngadangu ucapan sanaya, Eyang Haji Pagerjaya teh terus ngaraga meneng. Socana dipeureumkeun pananganana sidakep bari awak ajeg pengkuh. Sanaya reuwas. Sabab tina mun-munan Eyang Haji Pagerjaya teh kaluar haseup bodas. Ipis tapi atra ngayangkang jeung mumbul kaluhur. Teu lila antarana. Haseup teh ilang lebih tanah akarana. Ari geus kitu mah soca Eyang Haji Pagerjaya oge beunta deui. Sanggeus kitu Eyang Haji Pagerjaya teh gumujeng bari ungeuk-ungeukan. Nya, eta teh dulur sabraina. Sia beungeut jeung saha teh. Lain anu nyampeurkeun sia teh lain Ki Ginggi. Da manehna mah geus ayem geus tentrem aya dina tempat pangreurehan anu geunah. Ngan meureun samangsa hirupna masih keneh boga kapanasaran. Manehna teh panasaran keneh sabab ceuk rarasaanna mah manehna teh tacan seubeuh kumaha pikeun ngaraharjakeun dunya. Manehna ngarasa can sampurna sabab waktu keur aya di dunya tacan sanggup nyinglar kajahatan sacara gembleng. Kitu sababna Andri Parongpong dulur sabraina mah teu weleh hayang mangnepikeun eta amanah. Nu madak akhirna make nepungan sia. Ngan meureun sia teh kudu bagja sanaya. Nah, kumaha kitu Eyang? Nya, anu datang ka sia teh roh suci. Amanah-amanahna oge teu nyimbang tina bebeneran. Atuh ku kituna sia kudu ngarasa bagja. Da mana kitu ngadeuketan sia oge meureun dumeh percayaeun yen sia teh jalma bener. Kitunya Eyang? Tapi omat. Sia ulah adigung-adiguna nulak cangkeng dina dak-dak. Ulah dumeh ku aing disebut jelema bener jadi asa aing uyah kidul.
jadi asa aing pang benerna. Jalma anu ngaku pang benerna teh malah jahat deuleu. Pan ayeuna loba keur usum ayeuna teh. Kabeh hayang disarabut bener. Wah, rupa-rupa. Geus kitu teh mah, geus kieu teh mah. Geus aya dina YouTube mah, dina Instagram mah. Bari eta teh silih carekan jeung pada anu lainna. Silih salahkeun, nemengkeun egoisna masing-masing. Zaman ayeuna teh. Hargapkeun ku sararea. Jadi jalma anu ngaku pangbenerna teh malah maksok jahat deuleu. Kitu eta teh keur usum ayeuna teh. Kaayaan model dicaritakeun ku Eyang teh. Ayeuna kalaman. Tapi lah marebutkeun kursi. Nepi ka asa pangbenerna, asa pangalusna. Kitu eta teh. Duh atur punten abdi mah teu ngiringan. Lain ka maneh? Ka saha teu Eyang? Ka nu maca ieu mah kada ngarti. Ulah ukur bisa maca na wungkul bari teu ngarti naon nu dibaca. Oh, namun katinggalna Eyang teh geuningan sapertos ceuceup ka sim abdi Eyang. Ceuk Eyang lain ka maneh sanaya. Noh atur nuhun atuh pami sanes ka abdi mah nyaeta sok rumaosan gitu abdi mah Eyang. Ih, tong sok rumaosan. Janten atuh upami kitu anu salaresna naha Eyang dugi ka sasauran sumangat kitu. Kasaha nu dipimaksad gitu Eyang. Kanu keur maraca zaman. Maria zaman ayeuna. Pan hayang-hayang kasebut jalma balenerna teh. Loba anu komen. Komentator. Tah, kitu eta teh. Teu pinodamel Eyang. Brang atuh ayeuna sia gawat mihang. Saur Eyang Haji Pagerjaya. Nitah sanaya gewat ingkah. Sanaya neuteuk bangun heran. Kunaon Eyang Haji Pagerjaya make ngusir dirina. Kapan manehna teh geus waca hayang bilu kana perjuangan. Loba anu teu pikaharjieun kahirupan di dunya teh. Jalma mah lolobana. Ukurna leutik luarna. Tara sanggup ngobet jero-jerona. Usabab gitu. Ayeuna masih teh bakal loba kasusah. Masih kena loba jalma anu salah harti ka sia teh. Sia mun tong maksa pirusaha yang nangarkeun maneh jalma teu boga dosa. Nu jauh leuwih penting teh eta mah tembongkeun heula we sagala rupa ketak sia anu sakirana bakal ka alam ku batur. Bajuang dina nanjurkeun babeneran mah henteu kudu tukuh ulah ilu ka aing bae. Asal sia sanggup mertahankeun kamanusiaan, sia teh geus bajuang. Cik gawat tingkah. Bisi kaburu tepung jeung batur. Saur Eyang Haji Pagerjaya. Sanaya langsung ngajleng kana hateup padepokan. Basa ti jauhna kadenge sora anu datang. Tetela Eyang Haji Pagerjaya tewas pada pisan. Buktina jalma anu datang teh geuning sumaji dibaturan ku sawatara urang pajuang. Sanaya teu hayang nepungan sumaji sabab dina tepungna oge ukur nambah-nambah jaheut batur. Atuh ari geus kitu mah ngan gajleng-gajleng sanaya teh ajleng-ajlengan ngaliwatan tatangkalan anu rajeg di sakurilingeun eta tempat. Sanaya teh geus ngalalana deui. Ayeuna mah jadi sorangan. Sangeus lawas ka ditu ka dieu babarengan jeung Nyi Rodia. Heug ayeuna jadi kukulunuan sorangan, bet karasa geuning hatena teh jadi keungeun. Atuh leuwihna ti kitu, hate sanaya oge jadi nineungeun pisan ka Nyi Rodia teh. Padahal papisah jeung Nyi Rodia teh anyar keneh pisan. Basa Nyi Rodia ngajengkat ti ponclot Gunung Goyang teh. Sabulan oge tacan. Hartina pisahna jeung Nyi Rodia oge acan sabulan-bulan acan, tapi naha atuh karasana teh mani asa geus taunan. Ayeuna mah hirupna teh asa bener-bener ngan sorangan.
menang sababaraha lilana dibarengan ku Nyi Rodiah. Sabenerna mah sanaya teh ngarasa senang mun hayang dahar kari am dan Nyi Rodiah anu mangnyiarkeun dahareunana. Mun hayang aya baju bersih kari rap dan Nyi Rodiah anu mangnyiseuhkeunana. Ka sare-sare di leuweung Nyi Rodiah anu mangnilamankeun tempat sarena ku ngukumpul jujukutan anu sakirana hipu mun di sarean. Ayeuna sageus dipangjengkatkeun ku Nyi Rodiah bet karasa pisan hirup cuang cieungna teh. Sagala kaperluan sapopoe jadi kudu disiar ku sorangan. Teteh lagi ning salila ieu teh. Si Rodiah mah meuni sakitu hemana ka aing teh. Salila ieu teh si Rodiah mah meuni sakitu babaktina. Sakitu nalangna jeung sakitu nyaahna ka aing teh. Nah atuh nya aing teh bet hare-hare bae. Ceuk hate sanaya mani nalangsa. Kaduhung bade toko aing manehna dimemorekeun bae. Kaduhung segede gunung, kaduhung pisan. Omongna deui sanaya. Ngan kakara oge nyarita kitu. Reg leumpangna teh ngadadak eureun. Tapi pan ayeuna mah manehna oge geus ijieun ka aing teh. Meureun masing diudag-udag oge moal daek ngadeuketan aing deui nya. Cek hatena deui bari nginget-nginget. Kumaha henteu rek ngewaeun cenah kapan ayeuna mah Nyi Rodiah teh geus apaleun yen lalaki anu sok digero-gero si Amang teh kanyataanna mah sanaya teh si jahat teh si plecus teh anu kungsi ganggu kana kahormatan inungna teh tur anu geus niwaskeun bapana teh. Rodiah kumaha atuh cara ngabejakeunana. Da sabenerna mah aing teh teu jahat teuing. Anu rek ngagadawah kahormatan inung sia teh lain aing tapi si Sunjaya. Atuh si Sunjaya paeh di pangperangan teh da lain ku aing tapi ku kumpeni. Aduh kumaha atuh akalna supaya sia percaya ka Amang teh Rodiah. Rodiah sanaya mani ngajenggutan buukna sorangan bakatingku bingung mikiranana. Meureun ukur Ki Maskara anu bisa diminang sarayaan mah da ukur manehna anu nyaho kana kajadian anu sabenerna mah ceuk sanaya deui. Da nya kitu atuh ukur Ki Maskara anu nyaho bener mah basa kajadian begalan pati di sisieun leuweung Pajajaran. Ki Maskara teh nyaksian pisan yen Sunjaya henteu tiwas ku pangroga hala sanaya. Malah sakurwa dia balad Ki Maskara oge nyarahoeun kana kajadian anu sabenerna mah. Mitra kaum dangu harita teh ku cuak-cuakna Sunjaya ka sanaya. Lu eta ngabohongan rek ngakalakeun sanaya ngagunakeun pakarang Trisula. Ngan ku sabab sanaya waspada panarajang Sunjaya teh dipengparkeun. Awak Sunjaya ngajol ka tukang. Ana gebut labuh dipapageun ku welasan kumpeni anu geus samagreng ku gobang jeung tumak. Atuh harita keneh welas-welas pakarang seukeut teh mani bras-bres nojosan awak Sunjaya mani raca. Ki Maskara oge sanajan teu nyaksian bener tapi tangtu manehna geus apaleun yen di lembur Bantar Jatigirang sanaya mah ukur ka fitnah. Tangtu Ki Maskara mah apaleun yen anu rek ngagadabah Nyi Sunia teh sabenerna mah Sunjaya anakna sorangan. Sabab da geus apaleun kana tabeat Sunjaya. Ngan meureun ku sabab mung kanyahoan boga wiwirang Ki Maskara
kolu miningan talajak nu jadi anak sakumaha anu kungsi di aku ku manehna nya ukur Ki Maskara nu nyaho kana kajadian nu sabenerna mah alhasil nasib aing teh ayeuna ukur aya di manehna ukur di Ki Maskara anu bisa meresihan ngaran aing mah ceuk hate sanaya. Tapi bari nyarita kitu teh ari hatena mah bari nalangsa deui. Sawatara waktu ka tukang kapan hal ieu teh geus diobrolkeun jeung Ki Maskara teh. Malah Ki Maskara oge geus ngaku nya mitra leres yen bisa jadi cenah boga dosana mah Sunjaya lain sanaya. Waktu keur ngobrol teh geuning nya kantos kadangu ku miter dangu oge kitu. Bilih menjarkeun balik deui henteu memang kieu leunyiranana mitra. Apa dina waktu keur ngobrol jeung sanaya Ki Maskara teh ngangluh ka sanaya aing teh ngarasa wirang lamun ku batur kanyahoan yen aing teh jahat. Kapan aing mah kawentar pamimpin pajuang anu jadi panutan balarea heuceuk Ki Maskara ngangluh ka sanaya. Ngangluh na Ki Maskara ka manehna teh dihartikeun ku sanaya yen Ki Maskara teh hayang dikilungan anu tadina sanaya rek minang saraya ka Ki Maskara malah ayeuna mah ngadon Ki Maskara anu minang saraya ka sanaya sangkan ieu Rusia ditutup bae. Ari geus inget kapala bahdinya mah deui sanaya teh jadi bingung mikiranana. Ki Maskara teh keur kasohor pamimpin pajuang. Pikeun satatar priangan mah manehna teh geus dipikaserab. Sagala rengkak paripolahna diajenan jeung parentah-parentahna teu weleh digugu. Jontrotna hiji pamimpin teh dina mangsa-mangsa keuremi butuh persatuan kacida diperlukeunana. Kacipta meureun lamun dina hiji waktu kanyahoan yen Ki Maskara teh jiwana teu alus-alus teuing. Sabab boga budak ngaran Sunjaya anu polahna kitu patut. Meureun ku batur teh bakal di era-era komarana bakal turun da moal diajenan deui. Mingpin kulawarga bae cenah geus teu bisa atuh angot mun kudu mingpin jalma loba. Lamun Ki Maskara geus teu bisa dipake panutan heug parentah-parentahna henteu digugu atuh meureun persatuan bangsa teh bakal bengkah deui. Eta cenah anu teu dipiharep ku Ki Maskara teh atuh nu mata kitu Ki Maskara teh harita sanuk-sanuk menta panangtayungan sanaya malar sanaya ulah hayang muka Rusia atawa kajadian anu sabenerna ngeunaan Sunjaya nyatana anakna Ki Maskara teh. Bingung aing teh kaya kieu mah. Mun ukur ngagugulukeun ka hayang aing meureun aya urusan persatuan anu leuwih badag bakal kaganggu. Tapi mun kapentingan aing teu dikahareupkeun meureun hirup aing bakal ripuh saumur-umur. Atuh ngaran teh moal woleh goreng bae nya. Ceuk sanaya mani bingung jeung bingung hatena. Mitra kaum dangu nya manehna teh bingung. Sabab sanajan kukumaha bae oge manehna bakal hese melaan dirina satungtung masih keneh mentingkeun batur mah. Anu karasa pisan bae ku manehna pisakumahaeun teuing hate Nyi Rodia. Nya pisakumahaeun teuing hate Nyi Rodia. Saupama manehna nyaho yen Sunjaya anu jadi bapana teh sabenerna mah lain pahlawan lain jalma terhormat
tapi ngan saukur jalma pirajenan tukang ngagugulukeun ka gorengan. Kapan samemeh Nyi Sunia nyaeta indungna Nyi Rodiah dipihukum oge make rek dipiheulaan digadabah sagala rupa. Apan ieu teh lampah teu uni. Hayo ukur ditudingkeun ka batur nyatana ka sanaya. Tada teuing wirangeunana Nyi Rodiah. Lamun mah nyaho yen nu jadi bapana teh sabenerna mah jalma jahat, tukang ngaruksak kahormatan awewe. Padahal aing mah nyaho pisan Nyi Rodiah teh sakitu agulna, sakitu reueusna boga bapa ngaran Sunjaya teh. Dabongan cenah cek sasaha oge Sunjaya mah pajuang tulen. Watir temen Nyi Rodiah tina anu tadina reueus kanu jadi bapa, jadi ngarasa wirang boga bapa kitu patut. Cek hate sanaya deui. Tah ku sabab hayang mertahankeun ka agul Nyi Rodiah kanu jadi bapa, akhirna sanaya teh make boga niat moal deuk ngolo-ngolo Ki Maskara malar daek muka Rusia anu sabenerna. Kenai si Rodiah teh sina boga rasa agul kanu jadi bapa. Balikanannya campah bapa anak munnya kitu ukur nyer-nyer dosa bae keur manehna mah. Cek hate sanaya bari saterusna manehna teh ngalengkah deui. Sanaya teh neruskeun lalampahanana Bangblas katebeh wetan tur anyog ka wewengkon sisieun walungan Cianjur. Ngaran hiji wewengkon lega anu aya di antara dua walungan, nyaeta walungan Cisadane di tebeh kulon jeung walungan Citarum di tebeh wetan teh bisa jadi tadi nama nyokot tina ngaran eta walungan. Da kabuktian geuning tuk kakiwari ieu wewengkon teh nelahna Cianjur. Basa sanaya ngalanto ka eta wewengkon puseur dayeuhna teh di pamoyanan. Nu ngadegeunana nyaeta dalem Wiratanu II. Mitra kaum dangu, puseur dayeuh Cianjur kakara pindah ka wewengkon anu ayeuna nyaeta kota Cianjur. Saprak dipingpin ku dalam Wiratanu III dina taun 1700 genep. Namatak sanaya muru ka eta tempat teh kusabab manehna ngadenge yen Peter Scipio rek ngayakeun lalampahan jauh ka Pajampangan. Geus ulasan taun aing teh henteu kungsi tepung jeung eta jalma. Padahal bareto mah basa aing keur babakti ka Ki Mastanu. Sasat mani pagiling gisik pisan jeung si bule teh tah. Cek sanaya dina jero hadena. Sanaya kungsi ngadenge beja yen Peter Scipio teh pangkatna geus naek jadi kapten. Padahal basa harita mah kakara boga pangkat sersan. Meujeuhna reputasi Peter Scipio terus ngajau luhur teh sabab manehna mah salian diboga pangaweruh dina urusan kabudayaan bangsa pribumi oge pinter nyieun taktik-taktik militer. Di sapanjang jalan samemeh anyog ka pamoyanan sanaya loba ngadenge yen gerakan pasukan siluman Haji Prawatasari teh beuki dieu beuki ningkat bae. Eta teh sanggeus kadenge beja majar Kanjeng Haji Prawatasari teh cenah geus kacangkalak malah mah geus tiwas di pangberokan. Ari maksud kumpeni mah ngabewarakeun eta beja teh supaya wadia balad Kanjeng Haji anu sumebar aya di satatar priangan sumangetna
parem tur akhirna tunduk mun ngadenge kekentongna geus palastra. Ngan anu jadi kanyataanana mah geuning henteu kitu. Basa ngadenge Kanjeng Haji kacangkalak atawa palastra teh ari anak buah nama ngadon beuki heuras ngalawan kumpeni teh. Ceuk beja anu tepi ka sanaya. Pasukan siluman Haji Prawatasari teh ngagempur sawatara wewengkon Priangan Wetan. Wewengkon Imbanagara atawa Ciamis mun ayeuna mah. Kusabab katohyan bilu ka kumpeni. Malah anu matak mawa gimir sarerea mah patinggi ti wewengkon Bojong Lopang tiwas ditugal jangga ku wadia balad Kanjeng Haji Prawatasari. Urang Imbanagara jeung Bojong Lopang loba anu ngungsi ka Cirebon sabab sieun kabarerang ku galakna pasukan siluman Haji Prawatasari. Pasukan kumpeni beuki kalang kabut jeung beuki kateter sabab ieu pasukan demi teh meleg-meleg jiga siluman bae. Mun datang teu kanyahoan, mun indit teu ningalkeun kalangkang, estu sagalana teh dipilampah sacara demit bae. Tapi sanajan kitu sanaya ngadenge yen sakumaha galakna pasukan Kanjeng Haji Prawatasari ku kumpeni bakal diayonan cenah. Geus kadenge yen pasukan kumpeni ti Batavia bakal disebar pikeun ngagempur pasukan siluman, nu matak basa sanaya ngadenge yen Kapten Peter Scipio rek muru pajampangan ngaliwatan Cianjur, manehna teh ngarasa curiga. Boa-boa si bule Scipio teh arek mapek balad pikeun ngarurug pajampangan ieu. Ceuk hate sanaya curiga. Nu matak kitu sababna sanaya teh sejang ngintip-ngintip gerakan Peter Scipio. Mun nya Kapten Peter Scipio teh rek ngarurug pajampangan, sanaya tangtu kudu bisa ngahalang-halang. Onggo deh, aing teh gemes ka manehna deh. Baheula si bule Scipio teh meuni legeg jeung culangung pisan ka Kimas Tanu teh. Boa-boa anu ngalantarankeun Kimas Tanu dicangkala ku kumpeni teh alatan pangrobeda si bule Scipio. Ceuk hate sanaya nuding ka Peter Scipio. Aing kudu ngintip-ngintip jeung nyilidik. Ira si bule Scipio nyimbang ka Cianjurna ieu. Ceuk hate sanaya deui. Bari terus we ngungkug muru puseur dayeuh pamoyanan. Ari kaayaan teh geus mimiti peuting. Sanajan pamoyanan teh hiji puseur dayeuh, tapi atuh ulah dibabandingkeun jeung kaayaan kota zaman ayeuna. Puseur dayeuh Cianjur anu nalahna pamoyanan teh dina taun 1700-an harita mah jumlah padumukna teh paling loba oge ukur 1.100 urang. Nu disebut dayeuh teh ukur sakuliwak we. Dumeh di dinya teh aya alun-alun, aya masjid, aya panjara, jeung aya pendopo tempat panglinggihan dalem. Luareun ti eta mah imah teh pernahna ancal-ancalan, pasalangjing sampalan atawa leuweung-leuweung jemet. Basa sanaya anyog teh kaayaan geus sareupna. Lawang kori geus ditutup, malah mah geus ditulakan pageuh naker.
zaman baheula mah mitra memang kitu. Puseur dayeuh teh dikulibeng ku pager weweg, diwengku tina kai jati golondongan, tur jangkungna leuwih ti 3 depa. Lamun peuting lawang kori atawa gerbang teh ditutup. Jalma saliwat anu teu puguh saha-sahana bakal ditolak mun hayang asup papeuting mah. Puseur dayeuh kudu dikulibeng teh supaya bisa nahan gangguan jalma jahat saperti musuh atawa bisi aya sasatoan garalak kumalendang ka puseur dayeuh. Atuh angot ayeuna sasat keur mangsana zaman harengheng ceuk beja saban waktu ka Cianjur teh sok aya bae ulon-ulon anu nyebarkeun kakacauan. Geus tibareto eta teh kituna teh kawas dina zaman tahun 1680 puluhan tahun katukang. Kapan wewengkon Cianjur teh kungsi ngalaman teu aman sabab pasukan ti Banten teu weleh ngahihilidan bae. Ari kituna mah pantes sabab urang Banten mah kacidanga musuhna ka kumpeni teh. Ari wewengkon Cianjur kapan di tahun 1677 keneh oge geus jadi wewengkon anu dikawasa ku VOC. Nyaeta ku sabab dipake upah ka VOC ku pihak Mataram. Ayeuna geus puluhan tahun di harita wewengkon Banten oge ayeuna mah malah geus sarua. Milu kali ini deui ku VOC. Kan sanajan kitu ukur lingkungan Kasultanan Wungkul anu geus bisa dikadalian ku pangaruh VOC mah dari rahayatna mah keukeuh lewang kelang, keukeuh teu suka lemah caina kali ini dengan atuh kitu sababna loba pakaburan ti Banten nguwak ngawik jeung nyieun kakacauan di mana bae. Sakumaha anu kasaksian ku sanaya. Kapan baladna Ki Manggala oge kakaburan ti Banten sabab di Bantena teu weleh baruntak. Ngarasa yen para patinggi Banten kiwari mah geus kapangaruhan ku VOC henteu kawas Kanjeng Sultan Ageng Tirtayasa. Atuh baladna Ki Manggala teh ngalang-lang ka mana bae bari tujuanana mah anger hayang ngusir-ngusir bangsa deungeun. Sanaya ngadenge beja yen wewengkon Cianjur teh sacara de jure geus dikawasa ku VOC sabab ku Mataram geus diserenkeun minangka upah basa mantuan Sultan Amangkurat hiji anu mumusuhan jeung Pangeran Trunojoyo. Ngan ku sabab antara Batavia jeung Pamoyanan teh kacida anggangna VOC teh secara de facto mah acan kumawasa. Kabireungeuh ku sanaya ge di wewengkon Cianjur tacan pati loba urang Belanda anu kalana kulunu atawa ngajegeun kakawasaanan. Ngan sanajan kitu ari urang Banten mah masih keneh kadenge sok idek liher di wewengkon Cianjur. Ceuk beja sanajan kukumaha bae oge ari urang Banten mah henteu waleh ngarasahan nyilu dumeh di sawatara masyarakat pribumi masih keneh katangan aya nu teu ngamusuh ka kumpeni. Hehehe, cager, wara mitra, ajakal ke Bujeng Neng Nong. Dugi ka dieu heula, insyaallah enjing
diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.